lain lalangiran suku kena batu dulu. Udah jalan wayahna juga teh teruk sakit jalan dulu. Ampun. Kerasa lindai kayaknya. Aduh. Kerasa lindai. Loba cacing jalan teh cacing. Cacing naon. Cing juralit. Cing gedebut. Cing gedebut. Alah. Kan bae geus kaul makang urang teh. Ras ingat ya ke Bapak Semar teh damang. Nyata mentak. Cepot. Leuh, saha? Ulah kaget pot. Alah, dawala. Naon? Aya saha? Juragan Arjuna dulu itu. Mana la ilaha illallah. Nah, haturkeun sembah bakti sulah. Nuhun pot. Geuning maneh aya di dieu. Nuhun ulah. Mana? Eta alah Gusti. Aya dunungan aya Bapak sembah ka pihatur dunungan. Aya Bapak Nuhun dawala. Bapak Jokowi. Manawi teh teu aya Bapak Jokowi. Leret atuh suka teh lain gawir sakitu lawangna pan alah deka mana maneh abdi teh bade deudeus ka itu ka puseur dayeuh kabeneran atuh bisa tepung di dieu sumuhun brad dupi agan bade jengkar ka maneh teh dek nepungan bapa maneh uluh uninga ti saha brad naon ieu manawi teh aya wartoseun saleresna pun bapak teh teu damang ulah bapak maneh gering nuhun ulah parantos sasasi pun bapak teh teu damang panyakit naon ai kawitna mah hareeng bisul beuneur gegerungannya dugi kaki warige itu udah tukang beri tadinya lami-lami tipes lami-lami panginten tipes terus di lanongan eta ge ku abdi teh wah ku sagala rupi lanong teu aya sing teu aya nu mampu lanong oge sagala dibantun ku abdi teh ka dokter ka puskes nya dah sia salah dari dibawa ke dokter hewan. Pokoknya disuntik mereka. Ke rumah sakit jiwa tilu balikan. Bilih kakandungan bulan di parios ku bidan. Dapat patuangan teh ngabereuhan. Bapak maneh teh nuhun bulan. Bilih kemar budakna. Teu apa kaula bapak maneh gering. Ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapak maneh saya atuh kula da kantun sabaraha jam deui ti dieu mah karorompok kula ayu teu nanaon urang tepungan ayeuna sae ayo bos nah aya ku kabeneran Badranaya tokoh masyarakat anu diajen pisanku warga masyarakat ayeuna teu damang ngadinten nu ngalayat teu hasil tina kasaean ka masyarakat itu kayaanana
santri-santri nungalayad parantos taraya leres Semar Badranaya ayeuna mah parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napasna nu kadangu doh ku garwana leres parantos teu tiasa sasauran parantos kakonci ngan ukur gular-gilar socana Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge anu ngamong-mong sasatna kaid Semar Badranaya leres Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dang daunan pon kitu deui malah katebak ku angin leutik dang daunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu deh hayu mulang pulang ke alam nirwana alam asal poe panjang leres atuh ku kituna ieu alam lir leungiteun kudu kasaha jeung kudu kumaha walah leres kitu kayanana Sampurasun ace saha kaula Arjuna aduh tobat teuing mangalingih-lingih kaula nu bolo alalala Sadaya pasti ngaca dipek-pek eusi dunya rasa. semakaturan rawuh kahunyuk pangrasa pangaulaan nuhun ace tingali pun lanceuk kaula nun ngalukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangrasa Kang Kakang Semar Kang ieu kaula ye tiasa ngawaler kula aduh panyawat naon aceuk anu mawi duka kaula nun pangresa penak sareng pun anak astra jingga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Ma sembah kabeh hatur ma nuhun jang penak di mana sareng dunungan di jalan kalau resan bade ka dieu Pak ieu dunungan teh aya yeuh Bapak Pak kajeuna mah jang geus teu lebet cai-cai acan Bapak maneh daya geura kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal cepet apunten tina sagala pihak kalapatanana pun Bapak lan dina salebeting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat nabatan leresna dihampura pot Ma ya abdi nuhun jang tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak
sesajen diri langitan kuring langitan dikamanakeun yang dikamanakeun gencelang herang cika huripan di leuwih sifat tahunan widadaring turun mandi lomong surti kahiyangan langitan kuring langitan dikumahakeun yang dikumahakeun dongeng endah katumiri tarajing langit nu asri direkang napa pantuna kiwaringan kari ngarangan Gusti rumasa diri gagapang ngagadapang alam endah kagungan Gusti Gusti kiwaring gunung Balestir nu tinggal saah jeung banjir ampun Gusti ampun kedahatan nu langitan tanpa pat kaburu tamat seteng sari mamanisna kandang tu kasorang deui paribasa nempus mega hayang tembus kadauna jumerit maratan langit neang asih nuges wis kena dikiin pinasti wis kena dikin pinasti kersayang mapak bahya kena lara ya kena lara ya kena lara buku layar neang mana ese pisan kergang
agan pun bapak teh dan lanong sadayana oge terus dilaksanakan parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di kulu mainnya nu gering siapa dia ngecoe sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teh moal kateterasan ulah kawitna mah kahujanan teteh kulan sugan teh pilek teh wungkul aya-ayeuna kateterasan bilih pun bapak enjing pageto kulan ai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggah jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi rada mah kaula nun bakal kaalaman sumuhun katerangan ge parantos ngawartosan kulo nafsi dai katu maut dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya teh maut teh tenan kulna teh kul jame teh nyian teh eta teh sakabeh iya taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapa da kaula ge baheula memang ngalaman beres marah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama Gusti Panu suwargi ulah remajana bilatung dula muga-muga we urang asta jingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nyaeta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah beres mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana tenan kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceu astra jingga dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah wallah luh jalma-jalma nu biadab salah keur demam itu naga budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah tapi kekuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula elmuna dek disadap ke di mana geus disadap elmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana leres taina teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalametan sararea keur kasalametan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema lho ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru
ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema menang motongkeun opat Walah, atawa opat potong dicacag berat teh eta kulan. saha jalmina ulah saha jalmina saha kaula nun hampura ka sararea da ieu mah keur kasalamatan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Luh, coba Gusti pun Bapak. Astagfirullahaladzim. Wing, Nah, nya anu borok dirorojok. abong hirup karena teh semplek kan. Tara kapalang aya jelema keur kieu. Semplek ngejak Teu lepat teh agan, teu salah. Keur malabuh katinggang tihang aja puguh we. Sudah jatuh ke tenggang tangannya. Cing Ridho sararea da puguh keur kasalamatan nagara jeung bangsa. Jeung tibatan Bapa maneh paehna mubadir. Ai kieu mah dipake syarat yakin keur Bapa maneh bakal jadi ibadah. Gusti Nu Maha Agung dunungan kaula. Ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula kan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun Bapa dicacag. Mending abdi heula paeh ai kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun Bapa dicacag. Teu katingali nya Kang. Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bang Bakal kaedanan, bakal inget wae kana hate. bakal bang belang meureun mah. Moal nikmat sagala rupa oge bulan. Tangtos. Sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun Bapa dicacag. Moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan bagan. Abdi heula we ganah. Moal tega abdi sakulawarga we paehan abe teu Itu jadi bayangan wae. terjadi bayangan ka abdina. Kaula heula. Nulungan. Keun bae maneh mah pot ulah keun bae emak entong mah. Sawios abdi heula we mah. Kan. Ti ayeuna keneh abdi mah teu satuju. Satuju keneh abdi paehan heula. Abe abdi teu terang pun Bapa dicacag. Abdi teu ningali meureun mah. Maneh sanggup dipaehan. Mangga ai demi nagara sareng bangsa. Mung abdi panginten Ridho demi pun Bapa peupeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga. Sae ku nyawa. Soalna mi HP mah bisi teu boga suluh. Bisi eueuh cai pangalakeun cai, bisi eueuh suluh pangalakeun suluh. Dewek moal tega. Abdi paehan. Ulah jang. Ulah keun bae emak entong mah. Mak aya keneh rama di Sekar Mume. Aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana? Keunna ku kuringe dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula. Mangga paehan heula we abdi. Tega lara, tega pati, tega. Lain kaula nurek maehan tapi imah pamenta maneh. Abeh kaula teu boga dosa. Sok gerak tegerakeun kategaan paeh. Ulah jang, mah. Sawios mah. Kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh. Dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung Bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura Bapa ka abdi Pak sanajan Bapa teu tiasa sasauran tapi cepieuna mah muga-muga cing ngadangu keneh Kujorojo imanah Bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi.
hapunten heula abdi ngarepotkeun ka bapa abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mak tiasa ngamparkeun hampura ka abdi di hampura aja lah hampura deh euy sami-sami sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 digenek teu maleuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anaki ma hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi kalah ma hapunten ma dihampura dawala da pamenta na aceu Semar Badranaya cepil nama ngadangu ku yeuna kajadian watak wantos Semar Badranaya dudu wong samanea ya hinggih lajeng kaluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana salira mukswa sapisan aduh tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati ajeuk salaki kaula nun Kakang Semar parantos teu aya aduh ampura Kang tobat ampun teuing Kakang Semar tega anjeun ai kaula kudu jeung saha ajeuk kaula nun wayahna Kakang Semar dek dicacak jadi opat ku kaula dileuweung dicacagna hampura dek dibawa aduh Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek nepi kaki di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina sumuhun bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Sumar mah kelong anu newo-newo deh leres gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna wallah dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati sumuhun kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja sumuhun ulan istri soleh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager anjeun tobat teuing teuingan Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaki astra jinga dawala anak majang eueuh dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jang nya ge ka anak sampeuran
Madek balik ke negara Madek minta tulung kumaha cara napikeun mulasara mararane Allah tenan wa istri Bapak maneh geus dibawa rek dicacak yang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun aya saha wa istri Satria kula sah kasampean ngaran kaula leres Dewa Nur Cahya Allah eta Dewa Nur Cahya kurang mana cing saeutik gede na anjeun teh KPPN kudu jadi salaki saeutik gede na meureun anjeun teh aya nyerep ilmu Allah tinu jadi salaki paningali batin anjeun gerak gunakeun saha cing ieu kaula sira tobroskeun paningal teu hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna cing Dewi Siti Ragen watek wantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang bolet yen ieu teh salaki nu sajati yata Semar Badranaya tobat dah ya aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula nanaonan ya teh ih Pak pakai cewek letik sekarang anak korban deh kumaha tenang di dia diuk mah nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing ngarerewasna ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna sumuun can waktuna maneh balik cepot dah eta bisa so teh nyawana abus deui lamun utuh deui ieu wujudna beres he daging geura patepung dijeng daging kulit patepung dijeng kulit getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat waras tu maneh jati-jati tu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh alhamdulillah eta ngulisik deui aduh tobat deui nuhun panutan calik eta we kulan nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung anu penting mah eusina leres Uy. Ai aka geus hirup. Geus. Ari silaing paeh keneh. Aya nu paeh nyanyo jangkrik. Monya nu paeh nawar. paeh hayang bawang aja Udang aja. Udang ja. Lah, mak. Terus budak budak. Mak. Ya, sahaya. Tanya ku maneh. Eta mak buka rerendengan gitu. seperti Jeung lain muhrim. seperti nu geget Lah, naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. hayang gabrondong Mak, dawala, ka mana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini teh Arjuna teh?
ke apa yang jelas merek dicacang senah keur syarat neangan ilmu kayak ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha Sling Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana kaula jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula ma siapa tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek diberi ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kalau jadi bapa nya ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak yang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we Pak Ma numutkeun ti Pak Uyud Busser penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga napa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu termasuk perselingkuhan ya mah sabenerna bakat tingku nyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisna pangna nyaah mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeut mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jing dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu pendek abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna yah moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leuletik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leuletik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya
ngan kuring mau betah di dia bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma mau ajang mau bosen wah orang ini era kamu kesana pun ragam kan nyeri-nyeri hati aya di dia nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meuni geugeut kitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kepengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh karek sakitu geus ka doktrin dewek mah tidak akan percaya amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri benar punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak hapunten nepi ka nuding goreng abdi wajar ja teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam cilaka mun indit ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur cilaka kabongohan bangsa urang ieu raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uninga ti saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir nya dalin sagering-geringna cek aing oge percayalah ke Bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima nya da pisang na make dikotok dipangbuburkeun ku AGBH teke lagi si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta ka monitor leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing
sakit tujang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawanan urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kaula nun nah heureus cai mah Gerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah heureus cai mangga kaula nun lah naon kapiting itu kulub Da boga kapiting we nanti di saha bo. rajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedog. eta teh Anu di bedog ku bola geuning baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianan saya teh. bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana biukna pindah ka dieu Pindah ada geus montok. lah pindah dia lah pindah lah Pindah. maksudna Gerak pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rapsidakep sineku tunggal mati ini babahanan satur dria satur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa Iya iki. nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna Walah, iya inggih. anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung Beres. putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri Itu miri nutuk leuwih teh. nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Pak ka dieu majuna nah ajar di jelema dulu Sing baru salah wah startek teh incun ini anu teh. Wilujeng Sumping yap sampurasun rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi maing teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur
Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh nuhun salamet maneh. Bapak abdinya. Geuning nyaho apa we cenah tadi. Wilujeng tepang deui linggih. Cepot. Salamet maneh jan dawala. Salamet mangga linggih. Bapak abdi deui nya. Bener. Alah. Ya. Kang. Ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi. Wah, ayeuna mah. Pak, ya. Loba nu ngabelana. Ieu teh bapak abdi kabeh. Ari salira sarua. Nya itu sadayana itu salaki emak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu Boga teh jamuna wan. Tohan ngabe nandangan katungaraan Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di Bapak ayana deket-deket anak talus Bener, mata gerak korehan. anu sok didongengkeun ku Bapa ilmu 4 kali 5 pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Ngaon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu 4 kali 5 mun ngahaji mun kawasa di jalan Papat kali papancer lain bunga haji dari rukun Islam. dari langkah beragama ingis dumere pangga tungna abdi temping melantai kirasana melantai hati bukan haji kirasana Nyetiri masing cing Renungan masing emut berang putih Bayuyut busa. Ngadek kejojonan teuing salira kedah di jari Gumelara di pawenangan kedah jadi pantrang mun teh gaduh pamadekan leungiteun ka manusa leungiteun ka waean serepitna dura pangrina nu tatu matak tugeun caca marica tekau naonana rek kumanina teu weleh menang musibah teu weleh menang musibah Payus mun sirelingan Pantes mun silit tulungan Tandaning sili ajenan Du masyarakat
cahaya sesekarningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dewala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh ieu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali 5 pacar gitu lain jauh-jauh ke RW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja teh hate oh nyanya ka meureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngajongklokeun teh hate kan hate kusut nu jual begah wujud dek gerelut kumaha hate sagala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan jurig jeung sakti wow kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah bapa kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awu langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awu langit dupi kaula Nur
Bayu jeung Nurgeni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul siap itu cenah nonton di ditu jadi Nupayun Nurbanyu Nurbayu Nurgeni Nurbumi aya abdi Nurulung Nurulung rinit. alah sia Nurus Tunyung Pantes. dupi kaulan Nurbumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu Ai gawe teu. gawe henteu yang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa nu mana maneh Cing. bingung ge bayu aing Dia cing. Pengilu ka mana Kang? pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit Anu rencem Kang. nurencem meneh abdi mah rek milu teh kan nu reuncem Ngara teu susah. kuring mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya mari lu EKB anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan hayu dit mangga kana elak salametkeun Arjuna berat bapak panggil teu sangka teuing bapak aing Benar Kang ta eta. Boga bapak. mak ngahep-hep we luar biasa itu pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta. salat patri daya deui Kang Akang bisa sholat. geus apal sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat geuning ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh jak. resep eueuh buruhna Si eta. naon da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah, ai kitu teh mah heueuh. abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat ai janji dekul mah eta mah teu turut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we ngapa dawala abdi buktikeun dongengkeun kumaneh sok supaya kahartieun ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau telepon. anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu 5 menit.
jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da wadah tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-hereng siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam naha eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu penting kerek diculik urang init gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh apikeun itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem wae cileuk alu resep dek kana bueuk teh nah make resep Pak asa nempo potongan bebeja heula ka ma hayu
sok gerak sulik raja kaula tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula awas mah kaula nun bapak dek berjuang heula mah wilujeng kakang Semar ulah ibu